Jang, suka dekadengnya suara adan. Siapa ngomong apa wae? Kayaklah tuh pak, iya kagok setik dia. Gak satu, kuat kapo waktu gitu siapa? Sabar tuh pak, karek adan. Nyenah budak aing nama jadi kieu. Sugantina pergaulannya. Ben, kemana wae mana? Aing di mah wae. Baru kemarin tengah di Bandung. Ngan kamari ya ngurangan karyawan, KPHK aing. Nya nah tuh bingung sih gitu. Omset perusahaan turun jadi kepaksa di PKN KB. Oh gitu. Heeh. Yang bisa tuh canggup di heula berarti karena Rofi Di mana? di si Acep. Sok wae lah, urang mah di mah wae ngopina. Tapi gitu maneh mah age bareng bari ulin. Nama tuh. Yo, Sampurasun baraya. hei, Rames. Kening mana di lembur bet? Aing karek balik kemari. Deh, wah pas di kanal ya dompetna. Kandel tindi lah aing lieur. Dih, kunaon bet lieur? Aing kena PHK euy. Dih, gening bisa sih. Keur turun penjualanna euy. Oh, gitu tah. Puguhan. Iya, mending aing tuh kamari menang 50 juta. Bener. Tina naon menang 50 juta? Tina slot bet. Padahal ane bos 10.000. Bener mana yang menang 50 juta? Beneran sih ya, aing asa kalah mimpi ya menang duit sakitu. Emang sih, rezeki mah moal ka mana euy? Aing biasa mau menang sakitu. Kalah panasaran kieu euy. Cobaan geura bet, tenang kayak diajarkeun ku aing. Ari kitu mah ajarkeun tuh aing saya besukan. Siap bet, kalau mau lah kayak ku aing ngajarkeun pokoknya sampai lihei. Lah, aing kacakan sukanya. Susuganan we menang 50 juta. 10 juta jeung ulin. 10 juta jeung mereka kolot. 30 jutaan jeung beli motor. Anjir. Kayak meureun. Sok kacakan coba bawa menang gede si aing. Cep. Oi, kumaha ben? Ajarkeun depo tuh aing. Depa mana? Di cing ngajarkeun. Sebenarnya carana eta apa? Sok kopi bela tahu Siap. Iya bela harus silakan kemarin. Saluan tuh mana? Ya sok ya kalem. Wis, siap bos. Kabehkeun nya 1000. Kabehkeun lah kagok. Oke, siap lah. Kalau menang jangan naon nih duitna. Ngau satu. Wis, siap lah. ya benar. Oke, mulai ya. Gas. Tembak. Skater tak anjing. Eta. Lumayan. Sini jangan di. Euy. Oh, fresh tiket gimana? Tembak lagi. Anjing Zeus. Gas, pokoknya mah ya menang sak ya. Lanjut mal ya. Rek 200.000 sih. Kayak lah. Lanjut ih sama. Siapa yang suka deui? Karek sakieu. Suka deui gampang. Sukan deui. Aduh, lebar bos padahal mah. Kayak sukan deui lah. Satu lumayan lah sakigenya. Terus ayeuna can ngopi bae lah. Santai, Bro. Lumayan Gitu, sakitu. Ngopi bae lah. Aing nyoba andai gitu nya. Mereka gimana euy?
tempo si Ratno mah jadi polisi. Ari maneh gawe ngan sare we jeung sare. Mah boga kahayang teu? Dah si Ratu mah bawa kahayang jadi polisi. Dari orang mah eueuh. Terus maneh yang jadi naon? Loba nu di kahayang mah. Intina mah hayang loba duit. Pagawean sare jeung sare we teh nya kumaha beungharna? Atuh kumaha engkewe, Pak? Ari milik masa anu nyaho. Ben, ari rezeki teh disampeurkeun. Ai pagawean maneh sare jeung sare we mah. Menang duit di mana maneh? Gandeng lah. Assalamualaikum. Salam, saya. Ieu aing Ubed, Cep. Oh, mana Ben? Sok ke DB asup, sok. Buka Ben pantona Ben. Oh, heuh atuh. Oh, mana Ben? Tadi kan dia duduk ngopi lah dia. Gini bangunan mana sih kan orang rusing gitu sih, nah deh. Aing karung sih. Udah di mana mana. Aing hayu di Gunung Bandi Gunung Kolot jeung batur teh. Keur masuk teh. Oh ya gerak. Beli sih ada we sih. Geus ayeuna ogat acak-acak main soalnya berkah ya main jeung aing mah di dieu. Gas. Sing acak-acak soalnya nih. Siap ke kamari yeuh. Sebelum kamari lingnan cek aing. Anjing dulu, Cep. Asli lah JP anjing. Anjing udah asli ya? Asli. Aduh, edan anjing party mah, Bro. Banyak Cep. Gas keren pokoknya mah, penting ayeuna lah. Anjing si Ubed ini. Halo, Cep. Ya Ben, kok Ben? Iya aing keur di jalan. Kok kerjaan mana? Terus meser pacar. Apa teh? Yang geus satu bos. Terus meser gaskeun atuh bos, biar studio keadaan di jalanannya. Oh, siap, Cep. Yang geus tuh nya. Tungguan di dinya. Assalamualaikum. Yo, iya kurang wae doan bos, sebetulnya. Tuh, aduh. Yang kurang wae lah. Siap kuat mah? Yang kuat sih ngecek aing. Oh, siap bos Ben, pokoknya malah. Di gasna. Iya, bersih itu yuk. Bersih sengaja disediakan untuk bos Ubed dong yang udah JP. Sampai zaman. Simpelnya. Tuna cara muka lagi. Aslinya bos. Oh, suara aneh. Tuh, gini ya. 10 sih ini. Kau sebuah selang bos. Main lah, coba surat tuh. Main lah. Sekali, bos. Kan bos. Kali gua orang tara siapa? Sekali gua ya. Ya, isolat teuing bos. Isolat lah. Bari udah tuh, jangan kan jangan main. Ya, udah orang gitu udah nacingin aing. Ya, bos. Mangga. Emang tuh Meli bos kemarin di CP lah. Wah, di warung tutup. Tutup beli marbol acan ceng. Allah teh. Udah kreatif kan tengok bos. Jangan sekon udah lah bos. Barang-barang. Terus. Lu bos orang mah. Kuat ya. Siapa tuh lama ini karena kita gitu ayo. Sekali dia bos baca ada Kalau saking lah, belum bos. orang edannya musik lah. Musik bos. Saya nama. Oke, ayeuna tinggal daftar ya.
Kak. Oh, ditambah KTP-nya? Tempatlah. Oh, tita selfie ongkoh gening. Yo, Tembak, bah. Dungkan bedanya. Ini ya kebener ya. Lu gini ya, kumaha? Bayangin mereka pinjol anjing. Gua yang gerlian nih ngutang di mana-mana. Aduh. Mana yang madir anjing kieu teh? Udah, kumaha nya geus lah nama kieu ben. Kumaha mun urang nyapatan duit kolot masing-masing lah. Ayo nama kumaha carana? Kalau urang mah duit. Yang bayar depo. mumpung kolot. Cokot wae duit pepai. Kala nyawa Pak Aing nuna duitnya di mananya? Dia, oke. Mungkin ada ya. Oke. Yuk sih kenapa ya? Oke. Oh iya di dia mana ya? Aduh. Anjing teh. Nah itu menang we kunyuk teh. Padahal harus make pola. Ari maneh hati tadi ngan rumah kamu kue nyobet. Henteu pak ieu anu. Henteu di tadi pan kadeng ge jelas maneh rumah kamu. Dia kan apena? Cicing lah. Dia kan apena? Cicing. Astagfirullahaladzim. Ubed. Korengan teh maneh sok main nu kieu? Henteu pak. Duit di mana maneh main nu kieu? Anu di mana? Di mana maneh main nu kieu duitna? Henteu pak. Ieu ge kakara. Kakara naon kakara? Astagfirullahaladzim. 30 juta. Duit naon 30 juta? Maneh sok minjem ka pinjol? Henteu pak. Ngaku maneh. Maneh sok minjem ka pinjol? Henteu pak. Uang mana anu sok nyokotan duit aing tina lemari teh nya? Lain pak, lain ngaku maneh. Heuh pak. Aing mah teu ngajakeun ka maneh kos kieu. Ini jati aing. Ampun pak. Ini jati aing. Ampun pak. Bener pak. Ayo sia. Pak, tolong anu maneh ini sia. Ini Setiap pilihan yang kita putuskan dalam hidup ini selalu mempunyai konsekuensi yang adil. Jadi, pilihlah keputusan yang membuat dirimu tidak menyesal di kemudian hari. Karena ketika kita salah memutuskan pilihan, maka kita akan menyesal dalam keputusasaan yang sia-sia.